tibatan teu kauntun tipung katawang beas laksana kapidurian kajen pae ngabale bangke ngajam pada bugang kulai penting. Kuntin nali berata cungcunan kalbu bebene pamepes hati beberhan geus manuk ngarana oge atuda cinta pertama dina waktu anjeun keur disaemarakeun di Mandura baheula kuntin sanajan kula teu bisa ngelekeun jago saemara anu ngaranna Bang Soda lanceuk anjeun balik nihil bari mawa kasedih tapi cinta tapi hate da puguh hate dipangpalerekeun ge hese kunti kagugah deui teh aya bejana yen anjeun teh cenarana kunti teu kahalangan ku anjeun geus boga anak loba tapi ieu cinta anu nyantel dina hate ngajengjenna angen-angen numpuk dina kolbu hese dipiceuna kunti najan loba keur gantina muasara jeung anjeunna ya anjeun tega ikhlas luluasan lir anu putus harapan no cobi geura pasrahkeun geura ridokeun hate anjeun pikeun boga salaki ka kaula aduh ampun teuing Yaya Sura da moal balik rumah tangga oge da pugul no gencang anjeunna nu sakitu ngagedurna cinta tapi kaula teu saeutik oge kaula teh karepan boga salaki kaula teh resep ngukut ngasuh incu kaula teh resep ngasuh anu jadi anak sanajan geus gede ngasuh ku ilmu kalayan kaula teh boga janji ka salaki kaula kitu ngaranna cinta saperti anjeun ka kaula kaula ge ka salaki kaula kitu sanajan ayeuna anjeunna parantos aya di beda alam barjah keur nungguan kaula tapi tetep aya kasatiaan maka simpatian kaula keur jadi salaki moal lepas takuk hak sakitu anjeun ulah rek maksa bisa aya mamala nu teu hade Jaya Sura ya aya kajaba aing kudu maksa kunti sadaya kabur tang teu disusur lumpat di udang ngemecir diberik sampean aing bade perkaos si bae deui sagedena ge tanaga awewe anjeun teh kunti tibatan teu kauntun tipung katawang beas laksana kapidurian kajen pae ngabale bangke ngajam pada bugang kulai penting ban paeh molotot ya teu nanaon atuh pek sakarepmu sakarep anjeun pek kan kaula ayeuna nganukur salengkah deui kaula terek notokeun kaula ka gana gawir digawir anu sakitu rentul batu kunti ulah kitu no mending oge urang silitungtun di sisi laut urang simeuh kurasa kadede sili sebrok kurasa kasono
urang ngobrol paduduaan riwayat urang ka tukang kunti moal bisa tenawa nah tapi kamaksa kurang ajar ya sagedena ge tanaga anjeun halah kalabuh ki geulis kunti Wah, eta punuk geura buat kanyoy-nyoyan gitu. nyaan sanajan anjeun geus sakitu kakolotanana eta kageelisan teu leungit punuk Kang Cep aduh awak kalah beuki alus kalayan momplong bagja barina sugema kaula hirup jadi raja maka tengteng lamun disagigireun aya anjeun hei kunti ieu kajadian teh aya nu nyarangkeun nyaeta sami anu keur siritungtun ku rasa kayung-yung silih ciwit silih jemel Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati eureun-eureun soteh tina banyuana aya anu cocorowokan barang direret si horeng eta teh ibuna dina sela-sela rungkun katingali ibuna anu parantos rarangsak anggeanana sampeanana baret cucu kalayan parantos aya anu awor-aworan ku getih Gede. teu anta parah deui Raden Sadewa nyaeta nyabut panah nyanak jam paring hingga dilepaskeun keuna pisan kana tikorona ieu Denawa Jayasura hingga Jangji Jayasura Loh, kajen paeh ngabale bangke ngajam panabugang tibatan tekain tun tipung katamang bias laksana kapidulia iya ge. dijabah sumpah nah ya masing patet makaning Murtik apa ya gening duriat megatkeun pati kunti Tuh, ah! Gue cara menang-menang Gusti Petengatin nira Petengatin nira kaget ku nirahan ningali ningali tobat sah kanu suka anon bebela ieu ka kaula lamun sahanapeun ku kaula rek di aku anak rek di aku adik lamun budak keneh rek di aku anak lamun saluhur rek di aku lanceu saha Sadewa ngagajleng tina ruh ibu awas Sadewa aduh nyah teuing hideung bu nah aya di dieu ibu aduh ampun teuing kitu geuning pitulung nu maha agung pangacian ibu kumpul deui kasep anaking Sadewa teu sangka geuning salamet hidup teu papanggih jeung Bimanger anu mawi ibu putra teh aneh kumaha nger putra teh bet tikoro di jotos ku pansanaka masing pati tu makaning perlaya tobat ting anak teuing ieu si kurang ajarnya fitnah nya maksa ibu saha itu ibu
Raja ti nagara Giretna Sijaya Sura baheula ibu teh heukeur lanjang pan disae marakeun manehna milu sae marah mun kaedanan ta si wawelak kitu kasep anaking lagu lama deh gitu. Ibu nuhun naon rupaha pinoa ibu putra teh parantos jodohan ibu kan Dah. sahaya tenger tah ieu teh salasna bojo putra Srengginiwati anaking Mantu ibu. aduh anjrahing puspita arum kasliring samira nomri harga dongkongas gandane mawe laras tresna nindria anak ibu geus jodohan temahna ieu penak sareng ibuna bagja anu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Nggih. jodohna sadewa nyaeta ka Dewi Srengginiwati putrina Sang Hyang Anantagana lalampahan sadewara rabi urang cekapkeun deui ka dieu Dirgahayu ti PRI Jawa Barat anu ka-25 sakali jaya tetap jaya kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang siwataka